Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulubana bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Wa amma sunanul wudu'i sareng anapun ari sunat-sunatna wudu pakasirotun mangka eta seueur. Kamari beres nyarioskeun fardu wudu, ayeuna benerakeun sunat-sunatna wudu. Minha eta tetep tina saparina sunah wudu teh atas miatu ari maca basmalah. Maca bismillah sateu acan wudu. Henteu fardu mangan sunat. Seur padilah ngaos basmalah anu tos carioskeun ti payun teh. Waktos Raja Koesor anu nyeri sirah diubaran ku Sayyidina Umar nu aya lapad basmalah. Kanjeng Rasul oge innamal amal kulu amrin dibalin layub daud bismillahirrahmanirrahim bahwa akto abtarau azdam. Saban-saban perkara nu sae lamun teu dikawitan ku bismillah maka kawas doma tanukan, kawas doma corob, doma judam gitu. Jadi tiap-tiap perkara nu sae ku dikawitan ku bismillah. Sapat wudu ge perkara sae, wudu ge rek ibadah, maka sae na kawitan ku bismillah. Ngan kade lamun urang ke di WC mah ulah tarik-tarik maca bismillah na. Nya cekap dina mana tahu dina paham wae bismillah teh di tarik-tarik lamun urang wuduna di WC gitu nya. Baca bismillah. Seur fadilah naos bismillah. Sapertos dina hiji kisah, na hiji kitab aya hiji istri anu unggal dinten teh selalu ngaos bismillah rek naon wae kira kira saya rek muka pantau bismillah, rek sasapu bismillah, rek nyangu bismillah, rek ngepel bismillah. Kamu semua rek dahar mah tiap naon wage selalu bibirna ngucap bismillah. Nepi ka salakina rudeteun bismillah rudet salakina teh jaka bergan lalaki jelema munafik. Aisina mah solehah lalakina munafik rudet seneng adanya bismillah deui gitu. Sakali masak ngetes lalaki teh ngetes nitipkeun dompet manehna nu eusi duit nitip ka istrina nyai ya atau ya akang nitip dompet ka hideep nya simpen bising ke di mana putu akang dicokot deui mangga cek si nyai teh calak dompet dibuka lemari bismillah buka lemari sup nu dompet bukakeun deui lemari tutup deui lemari tos berlalu berlalu beberapa hari anu teu leupas si maca bismillah tiap perkara sesuatu oge. Ku suami dites. Nyai sabuat keur langah suamina istri keur langah dompet dicanak. Ku si suamina dipikeun ka sumur, dialung ka sumur. Isukna ngetes ka istrina, nyai cik dompetna sana ka dieu. Akang rek butuh duitna. Nah, tanpa rasa curiga atas istri gidi ke kamar rek buka lemari nyarak naon dompet geus kabiasaan teh maca naon bismillah pas buka pato bismillahirrahmanirrahim harita Allah miwarang malaikat Jibril cokot itu dompet di sumur pindah ke ka tempatna dina waktu awet cukup keur maca bismillah unggul malaikat Jibril leuwih cepet cius kana sumur yang dompet celok disimpen dina lama jadi begitu dibuka bismillahirrahmanirrahim dompet aya kawas asal mula dicanak ku istri tanpa rasa curiga dipasikeun ieu dompet teh kabayang salakina ceuleugeuk beuleunya mun eta mah bolohok orolok memangkadu colohok memangkadu ceuleugeuk we kapal itu dompet geus dipikeun ke sumur lah bisa balik deui ternyata ku fadilah maca bismillah ditulungan ku Allah kita
salaki nu munafik ke komo urang masuk biasakeun segala sesuatu maca bismillah. Teh kudu udah sae maca bismillah. Wasiwaku sareng kaduana siwak teh nyusur biasana ku kayu arok belum tas dimarkah sudah anak kayu arok ateu gaduh ku naon wae tungtungmukeun enak tungtung sorban enak ku sesuatu anu heuras sing ku curug ge meunang asal nu sorangan curugna ulah curug batur tata cara nyusur awasnya tata nyusur ku kayu arok si kayu teh kabelah kanan heula 3 kali set kabelah kiri 3 kali set kelak-kelak sekali gitu nya mun gimana ngarasa kayu arok mah biasa geuna ka kanan 3 kali ka kiri 3 kali kelak-kelak sekali bayi meh niat memena nawa itu listiaka sunnatan lillahi taala kitu nya et nyusul mah rek wudu hudang sare atawa ke harasem cangkem urang nyusur sunat eta. Wa ghuslu yadaini qabla idkhalihi ma'al ina. Ngumbah tangan 2 samemeh ngarguk cai tina wadah. Dikumbah heula tanganna, dibasuh heula tanganna, digosok-gosok heula tanganna. Memeh mulai wudu teh sebenarnya. Wal madmadatu sareng kekemu berkumur-kumur itu masih sunat wudu. Sok kekemu heula 3 kali minimal 3 kali. Sudah ya bah keluar gitu nya. Salah satu salah satu khasiatna miceun sisa-sisa makanan aya ke dina bahan. Lamun bulan puasa walaupun teu sisa makanan tapi mana ngasaan cai supaya kita yakin teu aya rasa rupa jeung ambeul. Walisin saku sareng nyinggrep cai kana hidung. Singrep kana hidung. Sanak teh. Kalau kali gitu 3 kali. Sunat eta. Wa masu jamirosi sareng ngusap sakabeh sirah. Parduna mah cukup diusap, sirahnya cukup diusap. Sunat mah sakabehna sirah diusap, dibasuhan salia kitu. Sunatna. Terus wa masu jamil uduna ini sareng ngusap sakabeh cepil. Urang pan aya cepil kawas nu wajib sok diusap tiap wudu ge padahal hukumna sunat cepil usap teh dikumbah henteu teu dikumbah diusap eta mah wa masu jamil udah diusap saya kumbah saya dibayu ku saya henteu diusap kitu nya cak cai usapkeun nya cai usapkeun kitu ulah dibayur kecuali adus mah dibayur nya ieu mah diusap cepil nya. Tapi udah mulai kebiasaan teh tiba baheula asa wajib. Usap cepil asa wajib, da kebiasaan tiba baheula. Sagala rupa ge jalma ge tergantung kebiasaanana. Nya. Lamun biasa tukang sare nyetuluh we sapepena ge. Itu. Wa tayamunu sareng sunat deui wudu teh tayamun. Tayamun teh ngatuhu. Ngaheulakeun katuhu heula. Lamun ayeuna wajah beula katuhu heulakeun, tangan nu katuhu, terus cepil nu katuhu, kaki nu katuhu payunkeun eta sunatnya. Wal mualatu sareng tuluy-tuluy berkesinambungan ti antara anu A ka anu B, anu C ka hiji, ka dua, ka tilu gitu. Tas niat langsung usapnya ngubah wajah, langsung ngubah tangan, langsung gitu. Itu pegat-pegat. Sunatnya eta mah. Wadalku sareng ngosok-ngosok. Sunat ngosok-ngosok wudu samemeh datang cai kana kulit gosok-gosok lah meh kana bawali cai kana kulit. Wa taslisu sareng kasalajengna nyaeta nilu kali wajah 3 kali tangan 3 kali setiap anggota 3 kali ketika anu cai dipake cukup. Lamun kira cai dipakena jeung pake lobaan kitu mah cukup sakali-sakali wae. Nya ulang-ulang sunat bayi matak madarat. Cukup sakali oge ari kira-kira caina jang lobaan mah. Lamun kira-kira mahi jong sereal cai seueur sok 3 kali teu naonnya.
Eta sunat wudu. Terakhir sunat wudu teh nyaeta berdoa di mana beres wudu, berdoa madep ka kiblat. Lamun di WC usahakeun keluar heula doana tempat terbuka doana. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Gitu nya eta wudu wuduin tamin teh nu kitu, wudu nu sampurna. Awas wudu teh syarat pikeun salat, syarat rek maos Quran. Atuh lamun teu kitu mu syaratna bisi terjadi salat terjadi, maos Quran terjadi, da urang wudu teu bener. Bahkan aya hiji ulama tiasa uninga dosa jalma tina ningali kecelakaan wuduna. Aya hiji santri datang ke pesantren, terus biasa datang ke pesantren teh menghadap ka guruna, menghadapnya Assalamualaikum mama, abi tos uwi ya dok abdi ka dieu, jeung ngintu-ngintu anu lah segala macam gitu. Nah, aya cek ke bapak kiai teh seorang ulama na, maneh mending balik deui ka imah. Minta hampura ka indung maneh. Nya geus kang tak katingali tina cai wudu maneh. Tuh ulama nu juru mah katanya tina cai wudu katingali bahwa jelema boga dosa. Boga dosa ka indungna. Ayeuna candi hampura kuduna geus pasantren, moal bener ngajina ge. Moal bener moal meunang ilmu jeung balik deui. Eta kuas kita lah seorang kiai ningali tina kecelakaan cai wudu. Nya mata sok katingali ayeuna ge tukang wudu mah kawajana bersinar. Sanes hartosna bodas sanes. Dan paktana nu hideung bercahaya gitu lah bersinarnya. Sing nu hideung ge wajahna tukang wudu mah bercahaya. Tapi lamun kulitna bodas tara wudu udah maleuk ka tinggalana ge gitu. Sok katingali barudak sok gartol ngaos, sok gartol waludu euy bercahaya wajahna ge. Balik ke badak tengah raji, nongkrongnya di wifi, nongkrong di tempat-tempat kali itu. Kita udah sholat, widung udah antep di widungna ngaji teu becus, wudu teu becus, ayeuna ketara ngaji teh ya, kalau tadi antep, nya geus kitu lah eta mah. Ya mudah-mudahan barudak urang sing saroleh, barudak urang sing garetol ngajina, garetol wuduna termasuk urang sadaya. Mudah-mudahan wudu urang bakal jadi ciri, jadi saksi jaga yaumil kiamah di payung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.